Assalamualaikum Ibu, punten bade ngawagel waktosna sakedap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dupi wasa Ibu saha? Bu Dewi, Pada melahan Ibu, ibu mah ibu rumah tangga. sim kuring bade naroskeun perkawis Covid atarapi pandemi di negara urang ieu. Kumaha dapat Ibu perkawis pandemi ieu anu atos berjalan satahun lamina. Maksud apa efekna gitu Mohon karena kehidupan sadi dinten nya karaos pisan atuh ari perkawis ekonomi mah nya alhamdulillah kanggo ibu sakulawan imah dugi kadangan ieu masih sapertos biasana alhamdulillah. kumaha tanapi naon dampakna kana ekonomi sadi dinten. Kami kalau keluarga ibu alhamdulillah dugi kadangan ieu masih sapertos biasana tiasa tuang nya caroge ibu masih tiasa angkat didamel gaduh penghasilan sasih sakali alhamdulillah. Namun dampak karena lingkungan di bumi Ibu di perumahan. Kami di komplek perumahan ibu panginten dampak nate kanggo kegiatan sosial teu aya heula tos setahun contoh nate arisan pangaosan teu aya heula teu aya teh maksana anu langsung pendak tapi kami virtual mah aya kerja bakti teu aya pokona mah sa periodina keluar bumi teh kami ibu-ibu mah enjing ka warung kami tos gaduh bahan pasakeun mah atos we di bumi jalan pendak sareng tatanggi teh. Namun dampak para putra menuju sarakola kuliah gitu. Oh tak eta mah karaos pisan pun anak ayeuna nuju nembe kalaresan lebet pisan kelas 10 SMA daring rupinanya hari Aisyah ibu mah daring cekap setahun wae cekap lah sampai kapayuna mah ibu lebih langkung setuju tatap muka. Dah hawa tos satu di bumi wae teh kan si sosial teh jenuh karena HP wae terus kirang efektif. Ari saran ibu saterasna kanggo semester payun saya nama tatap muka wae mohon untuk 100% oke sawios 75% we contoh nate kami biasana kelas 10 uin tabuh 5 ieu uin tabuh 2 tabuh 3 cekap yang penting anjeunna angkat ke sakola pendak sareng bapak ibu guru sareng rencangana da anu penting mah pihak sekolah sadayana parantos divaksin teras para pelajarna naon menjeuna teh protokol kesehatanna diperketat tak insya Allah lah normal seperti kapumpul. Atur nuhun Ibu karena waktosna mudah-mudahan Ibu sareng keluarga sehat terus. Amin. Amin. Pamit Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga asal-asal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.